ai rakyat tetap kata langsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Rakyat teu butuh bau sungut, rakyat teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Iya. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting mah beuteng seubeuh pake-pake murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener wala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curug we hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter, numpak roda Haji Siron, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Tetep reyon. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu negara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu negara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu negara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, topati jiwa raga, nyawa nu dipalar keselamatan jeung kemerdekaan bangsa.